cuaca kayak nama lecang tapi hium ada bahasep yang teh ulah hujan langsung kita subaki nongkrong ini gara-gara aki naon ari maneh pokoknya gara-gara aki tiap panggil jeung batur habis sok disebut teh aki nyalakeun aki calakeun batur nawe atuh nya salah aki banget abi besar jeung beut aki atuh sugan lieur maneh kan maneh teh jeung aing teh saturunan atuh sadapur emang tengah awi haur coba maneh ngaca coba kumaneh perhatikan tahan lebih kasep antara maneh jeung aki abi nya kasep aki abi orang-orang jelek lagi dokter. Tah, enak orang tanya si Anis. Nis, tadi Nis. Naon ki? Naon sih? Siga hayam, candi parab. Iya Nis. Cinan, akhirnya nanya ke Anis. Naon ki? Bulu, sok bro. Tong lila abi kan sibuk ya. Sibuk naon atuh Nis? Sibuk pulang anting. Budak teh gak ngobrol jeung bapak maneh atuh di. Itu si bapak ngajak ke bawah. Geus, jep. Coba cek Anis, aki jeung bapak maneh kasep mana? Sugan teh naon nilari segala. Menurut Anis, di antara aki jeung bapak, anu paling kasep adalah kasepan akinya. Bapaknya adalah libur bola. Kudu mayar Nis. Nah atuh naon ge kudu jelas sareng teu mana. Budak teh nya jeung matre dia. Ya atuh Pamun kieu jelas. Angin ngapain? Bentar Sanum, lagi ngobrol sama orang-orang jelek. Bertanjung, aku udah kebelet nih. Mau bukan mulus. Udah tahan. Aya wah, ieu budak teh. Jadi di antara aki jeung bapak, nu kasep dona oge goreng patut arumak ruksak parah pokoknya mah. Edan. Sugan.